Wih, puasa-puasa ki kumaha mun ngebak tuh. Seger bener ya. Wah, ya kos nu puasa wae ah. Alhamdulillah aing poe ieu mah hara puasa. Tapi emang ge heung ngeunaheun sih. Ya seger. Nah, nginum di jero nya boleh nyaon nya. Moal atuh. Mana ge. Ngebak apa? Ayo. Ayo urang ngebak ayo. Boleh nyaon ieu. Oh, yai. Ya. Oh, Abid. Yuk. Oh, set paling tungguan wae karek datang. Pas pengajian. Oh, nah. Balik ngaji. Paling tungguan wae. Apa na tas di pengajian kudu Ya, make beda sih siapa? Siapa ustazah siapa? Ustazah, lu laki ustazah. Lain atuh. Pak Yai. Pak Yai. Ngok, yoi ngomong-ngomong siapa puasa tuh? Eta puasa teh mah bagian aing meni kuat kos. Iya ustaz turun ti Arab eta. Ieu teh nyolo. Nah emang hari puasa dijamin dina pakaian lain. Puasa mah kajin pakaian baju puasa ya ngomong serius ya puasa teh yo. Gila puasa ya bibir lagi garing itu. Apa nanya karek balik di masjid pan pas ngaji pan amun teu make kacamata aing teu kajeuleu ngaji teh kudu make kacamata wae. Wae orang ngebak. Yuk ngebak yuk. Moal aing ah. Ih, ayo bareng. Ya tah jeung Jamal sih ya. Aing mah ngebak mah. Ya, Aing handeuring biasa. Beda, Pang. Aya anak haji mah. Beda. Ya aing anak aja. Aing puasa, aing puasa. Tibang pakaian doang, Bid. Belum Sungguhnya tentunya. penampilanna Koko ya, koko. Era aing pan koko. Ngebak yo. Segar puasa emang itu mah. mah ieu kope ayo. Jadi supaya nepi ka sore puasa teh maghrib bari ngebak mah. Si aing nyaleukeun si awe sia naon pan. Bisin lelep ka aing pan. Turun geus. Wah, di ieu kade mal akar. Wah, mantap ya. Anu kieu ieu, seger. Seger. Buru. Keur puasa mah seger na ieu ngeunaheun. Yoi. Aing nu si jam jeung si Abid. Jadi hayang nyuruan mandi. Ambe segerna ka awak teh keur puasa kieu teh. Mandina sia daek manseg. Ayo aing nyaleukeun di dia nya. Abid, ayo pulang mandi. Ayo. Tungguan eta. Yai, yai. Ade, seger benar. Yo. Buru. Lambat. Wah, tuh tenang we nah. Buset. Ade atuh. Salah. Aing ngomong pos puasa wae sih ya bawa dinya ge. Buru. Diris panten. Gunahan geuning dit. Tiis. Aing ah. Kata temuan. Gunahan nya. Tulungan tuh. Nangtung we sia. Coba nangtung tuh. Mihaeun nya. Ya, puasa Gunahan sia. geuning nya. Dosa sia puasa tah, puasa teh sia. Puasa Iya, lah. itu puasa. Ngok, sekunaon serius he. Nah, kunaon? Aing keceplosan itu di jero cai. Batal. Wong teu ieu. Hei, ceksa henteu. Untuk Batal. batal. Bener bi. Untuk batal iya. Batal. Itu Batal. ya di mana mah nyaho batal. Ih, atuh ketiga aing urut meureun. Mau pengen tanyakeun ka Ustaz Atin. Kan di pengajian. Karena mau ustadzan air sama dia. Hei. Kenaan sih malah ngarebak. Puasa tak? Puasa. Puasa puasa mengebak meureun. Tuh iya. Iya. Pak, tenang aja, mau tenang aja. Ayo. Ayo, Bro. Malah ngarebak. Aduh, ting. Supaya seger lah. Pantesan arawa tuh.
Itu puasa mal. Puasa aing mau batal tuh. Iya, itu sengaja mah. Cepok, apa dihajar? Oh, aing bener. Dihajar meureun. Batal ya Dihajar masih batal, poho mah. Poman teh. Tolong tanyakan lah kau Orang Datin. tanya dulu, orang tanya dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih marana sih ku lila. Nah, salin Ustaz, salin. Salin. Kali dalam tanya. Ya dia oke kayak ah. Tongnya tong pindah ka dia tah. Masih ah. Ya, siap Chan ya ngarajina ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian ayeuna urang ngabahas kana masalah pembatalan puasa. Nya. Ya, siap. Tanyakeun nya. Ayo. Urang ngabahas batal puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Yabtulu as-saumu biridatin wa haidin wa nifasin au wiladatin wa jununin wa walau hat totan wabil gimai wa sukrin ta'adda bihi in ama jami'a nahari. Artina pasal palebah dia mertelakeun batal puasa kusabab murtad jeung head jeung nifas atawa ngajuru jeung gelo. Sanajan gelona anu sakedeung jeung sakalor jeung weureuna ngahaja-haja. Lamun nyumarambahan kana sakabeh barang-barang penjelasanana sabada musonif tadi martelakeun wajib ngodoan jeung ngaraksa bade martelakeun pirang-pirang anu ngaruksak kana puasa sehingga puasana henteu jadi ku ayana murtad tegasna balik tina agama Islam. Tah aya anu ditanyakeun. Ustaz. Naon mah? Nanya ya. Naon? Tadi orang ke Lembang kadiekeun ngadahar peuteui Cina, poho eta kumaha tah? Eta ingat apa poho? Poho. Benar. Poho ieu mal haja. Poho aja. Apar sia mah. Poho. Bener poho. Heeh. Lamun asupna poho mah eta mah teu batal. Asal bener-bener poho. Ngan makruh. Makruh. Kusabab bau. Poho aing bit. Oh, Ustaz. Naon? Saya mau nanya. Apa? Saya tadi mandi kentut di dalam air itu batal enggak? Batal. Batal. Tuh. Enggak. Batal. Enggak batal. Batal. Kata dia enggak. Soalnya waktu kentut di dalam air itu otomatis lubang dubul itu akan terbuka. Iya. Nah, di waktu tertutupnya lubang dubul itu akan menarik air ke dalam perut. Itu batal puasanya. Tidak sah. Tah selain tina hitut oge anu matak ngabatalkeun kana puasa teh nyaeta lamun keur mandi teuleum. Ah, berarti tadi keteleuman. Sanajan ieu anu ditutupan ku urang ceuli, tetep lobang anu sejen mah henteu bisa katutup bakal asup eta cai. Tadi Kana sia liang. panglilana teuleum nu kuat rek sajam. Batal ya mandi teuleum di labangan. Heeh eta otomatis si cai teh bakal asup kana liang ceuli, Iya. liang irung, baham. Senajan bahamna rapat ku urang teu buka di jerona keur teuleum teh tetep eta cai teh bakal aya nu asup kana jero liang irung atau liang ceuli. Tapi Eta batal. lamun nginum di jero teu batal. Net nginum itu teu batal. Masih Deh, apa eta pertama. Ya, apa nu nyahoan urang jadi jero cai sanu nyahoan sia kitu nyaho ieu aing nginum. Atur nyahoan so teh sia mah nyaho. pangahaja eta mah. It, Ah, ayo Allah maha tahu. Dia pasti tanya hoan. Tah aya nama kieu. Maraneh puasa geus baratal. Iya. Nya poe ayeuna ye. Wayahna engke bulan Sawal mah kudu dikodoan.
Siap. Minimal di tanggal 2 atau tanggal 3 sempetna urang eta kudu dikodoan puasana. Iya nu barata ya. Siap. Nya, Siap. mangga haja. Di sarua tah. Puasa aing ah. Dia lamun batal 10 poe kumaha? Nya 10 poe kodona. Ngam aya habis. Pak Ustad, Henteu bisa sakaligus satu dituntut minimal 2 poe heula gitu. Gitu. Pak Ustad kalau di kodoan itu apa? Saya nggak ngerti. Di kodoan, masa nggak ngerti di kodoan? Enggak, saya mah. Ya Aduh. aing kodoan teh. Oh, Kodok atuh kawa. Lain gitu mang aya disebut ngodoan teh kieu. Jadi seolah-olah puasa anu urang ayeuna batal teh ditambal. Bang teh kodok. Ditambal. saya kan nggak ngerti. Itu Ya. puasa ayeuna teh batal ya berarti urang kudu kumaha carana supaya mahi kira sabulan gitu ditambalan. Gitu sisi apa dong. Yang ngajian aya nama sore aya nama da berhubung waktuna gedeng di buka puasa dicukupkan sakitu wae. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik orang daang ah. Dadah. Baik orangnya ya. Ayo sok. Yuk Pak Ustad dah. Ayo. Wayana ieu teh puasa ieu Batal mana nama? Haja atau batal ah.